Anteu hiji. Sanu gratis aing keur usaha atuh usaha sia teh praku digratiskeun. Anteu bohong sih mah. Kepira yang anjuk. Wah. Entar teu gratis. Gratis kita sok Gratis. Anteu awas aing yang balik ah. Awas. Kumaha aja. Aing yang balik. Sanu gratis goblok. Wah. Ini pasar gua lo nih kalau digratis. Hidup. Petrot. Koret. Bau di kerekna. Goblok teh lah. Anjing, mau fisik anjing. Lah aing tuh bisa dikieukeun mau fisik ka aing. Deur anjing nepi ka mana? Anjing ngasih waningan sat. Deuleu tuh ngamukeun. Aing teh sieun ieu. Anjing geus teh cungur. Meh teu bau awak tak kitu. Aing mah keur ieu. Keur nelpon babaturan euy. Kamu lain babaturan ku aing sia geus disiksa tapi kitu mah cungur. Lain selerana ulin jeung aing mah nu barau kitu mah. Sia keur naon eta? Cicing puguh mang aing keur nyarekan jalma ya babaturan bau awakna. Maneh lamun aing ulin jeung urang. Bapak, nu bener eta sia nelpon saha? Babaturan. Sia cek aing lamun aing ulin jeung aing. Awak minimal pakai parfum, numpang halusna. Deuleuh HP-na tah deuleuh. Hah? Deuleuh HP-na. Cing heula mang. Deuleuh ku si HP-na tah. Hah? Deuleuh ku si HP-na. Lamun bau pan kelek teh ulin teh. Aing sok ripuh. Deuleuh lah HP-na. Naon atuh? HP-na deuleuh ku sia. Anjing, nanti baliknya mang. Heuh sia malin keur nelpon babaturan sia goblok. Ka aing bieu mah nya. Hantu bener di mana karena telepon aing. Goblok deh. Nah, aduh. Aing teh sakeun telepon. Ka aing sia mah. Telepon. Alah, baso deuleu ti guling. Masa anjing guling. Hantu goblok. Anjing kabur. Sia keur naon ieu duaan? Udah kan tuh. Anjing beungap we. Kabur aing ge lah. Tuloy itu, ay, commercial ya itu. Ay. Rasa, euy. Ngeblug-blug aing. Si ieu kan sare. Rik. Bener sare? Rik. Oh, bagus sah. Rasa, euy. Nyampe si ieu kumpul. Rik. Ya. Ya. Tidak sare. Ya, Brik. Lamun maneh beneran sare, suku kiri maneh ka luhur, tapi lamun bobohongan lempeng. Ayeuna dibalikeun, Rik. Lamun suku maneh lempeng berarti maneh sare, lamun kieu keneh berarti maneh bobohongan. Lamun maneh beneran sare, leungeunna lempengkeun sabelah, lamun teu kitu keneh. Lamun maneh beneran sare, hudang, tapi lamun bohongan kieu keneh. Bener maneh sare nih? Hah? Rik. Bener sare? Off yuk dulu. Yo. Siap deh. Dulu. Emang di mana sih belinya domba itu buat kontes? Nah, di sini. Aku biasa beli domba buat kontes di sini, Sultan Aina. Di sini dombanya keren-keren. Sudah ada yang juara presiden, juara kabupaten, juara RT juga ada. Yaudah tuh yuk beli. Bos, ainu ieu harga sakumaha ieu? Baiklah, kabalat mah 50. Mal bisa kurang deh ya bos ya teh. Wah, wayahna ieu mah dijamin juara lah. Bener. Asli dijamin bawa piala ieu mah. Mun balik teh. Nya. Teh boga-boga nama bos ieu teh atuh da sakitu moal teuing. Kayak lebar kabur ku batur. Ieu geus loba nu nawar. Eta, sabaran eta. Cicing urang heula. Sabar-sabaran keur
ditawar. Sabaraha eta bos? 50. Cicing yang maik dibeli kurang ya ke Radurga kasih beli 50. Geus Pak Abi we bos, dilewean. Jadi 60. Sip lah. Terus 60. 70 kurang. Sok bos. So, oke. Abi 75. Nah. Wani deh lebih teu. Sok 80 lah. 100. Ha. Wani lebih teu. Sok wae canak aya 100 Nah, sok. ya. Dia, salaman lah tuh. Ya, salaman siap, Bos. aja, Sip. nah. Keren ya, cigana bakal juara ieu mah. Bakal juara ieu mah. Mantap. Nyahuanan we kana barang alus mah. Tuh gue bosnya. Siap, nuhun ya. Nuhun. Sok tah. Antun telah ke sieun sok bosna. Oke, siap. Suatu bos, coba keluarkan heula aya ningali. Siap, Win. Keluarkan Win. Wah, keren ya bos. Kumaha, Kangge? Nya ieu we. Oh, ieu mah juara Piala Presiden. Terus juara. Atos terus juara. Mantap ya. Ya tuh bos, yuk engke we anterkeun nya ka alamatna. Tadi Siap. atas dikirim. Siap, Ya, siap. Abi Nuhun, pamit. ya. Atuh Siap, nuhun. Mangga, nuhun ya. Mudah-mudahan juaranya bos. Amin, nuhun. Aman, Bos. Komitong, Bos. Pokokna mah aya deui. Siap. Hadirkeun ya. Siap pokokna mah. Ayalah. Nuhun bosnya. Siap, nuhun. Halo guys, buat kalian yang membutuhkan domba yang cantik dan gagah, ayo matak juara, yang suka kontes, datang aja ke mana Pak? PDP Sultan Aina Farm di Kampung Cilinger, Sariwangi, di Antos. Di Antos, Sultan Aina. Well.